Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana di mana bae ayana, kumaha daramang, pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring di channel anu parantos maneh. Channel anu parantos teu bireuk deui. Nyata channel Panyung Si Basa, di mana channel Panyung Si Basa ieu baris ngabahas ngeunaan hal-hal kabahasa Sundaan. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran kali ini akan sedikit berbeda. Seperti gambaran di awal, adanya cuplikan perang dan adanya lagu-lagu kebangsaan. Kira-kira akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mengambil materi atau tema tentang kepahlawanan. Yang lebih tepatnya adalah jasa para pahlawan. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai ya teman-teman. Jasa para pahlawan teh kalintang ageungna kanggo urang sadayana. Di antawisna bae urang tiasa diajar, tiasa ibadah jeung ngalakukeun hal nu sanes kalayan merenah turut tumaninah, eta teh salah sahiji tinu jasa para pahlawan. Para pahlawan teh parantos ngabebaskeun bangsa urang tina panjajahan bangsa deungeun. Kukituna hayu urang pedar naon ari pahlawan jeung saha wae ari pahlawan teh? Naon ari pahlawan teh? Pahlawan nyaeta jalma nu luar biasa wawanena toh jiwa raga dina ngabela nagara, bangsa jeung agama. Pahlawan dumasar kana artina bisa dibagi kana dua bagian. Di antarana pahlawan parintis kamardekaan jeung pahlawan kamerdekaan. Pahlawan parintis kamerdekaan nyaeta pahlawan nu bajoang jauh saacan kamerdekaan 17 Agustus 1845. Contona saperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol, Sisi Mangaraja 12, jeung rea-rea deui. Sedengkeun pahlawan kamerdekaan nyaeta pahlawan nu bajoang geus deukeut kana kamerdekaan 17 Agustus 1845. Contona saperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Agus Salim, jeung rea-rea deui. Pahlawan nu asalna ti daerah Jawa Barat diantarana bae Raden Dewi Sartika, Raden Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Jainal Mustafa, Insinyur Juanda Kartawijaya,
jeung rea-rea deui. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.